Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys dengan saya di Menem is Channel, Alpata Channel. Dengan berkata-kata sadoa.com. Jangan lupa di komen and subscribe. Ya, siap tuh boy. Subscribe ame. Maunya ame saling menyakrem lah gitu. Saling maunya. Ya kan kita sama manusia saling membutuhkan. Oke, siap tuh guys. Emang ngacapro nya soalnya naon atuh nya ngopi lah guys. Iya, orang ayeuna lain motivasi nya. Orang ayeuna rek nyaritakeun tentang diri orang sorangan ya. Ingat lur, ingat luar campur salah udah clear ya teh. Nah tarik ngomong ganya ya, curhat tentang orang lah, tentang orang sorangan. Karena naon ya, terus terang lain sombong ku payung butut, lain hayang kata ku batut. Tapi orang ayeuna namanya ngomongkan tentang orang sorangan, dipanggil sayang ku janda kurana pernah, dipanggil sayang ku kabogoh batur pernah, dipanggil sayang ku ibu-ibu pernah, dipanggil sayang ku pamajikan batur pernah. Nu can teh kudu nonton cingnya tuh sekali-kali nu nonton manggil sayang saulah lalaki rujit aing mah dah cuak lah kemana-mana. Iya, nu can pernah tanya tadi panggil sayang kudu nonton jeung ayeuna dipanggil nanya. Nu can pernah tadi pangwayarkeun hutang gitunya, cik atuh pangwayarkeun hutang bisa merenggeng ya nuhun lah bukan mah well